Heh, pembantu. Naon maksudna aing ngomong gitu? Nah, semenjak teteh nikah jeung si Aa jika pembantu. Naon maksudna? Lain pedah we sanggeus nikah maning teteh jarang keluar imah. Tara nempot teteh ulin. Di tempat-tempat teteh teh mangan hayo yang nguruskeun pagawean imah. Emang gitu kodrat awewe mah jadi tempat pulang. Maksudna? Teh semenjak teteh nikah jeung si Aa, teteh lebih milih eureun gawe, lain telebar karena karir teteh, lain teteh teh boga mimpi. Tapi teteh rela memendam mimpi teteh demi jadi istri anu seutuhna, anu bisa senantiasa melayani setiap saat. Ya tapi kan lamun teteh teh eureun gawe, bisa meureun pagawean imah mah mayar ART. Nya bener eta ge, tapi anu dibutuhkan ke suami lain pembantu jeung lamun melayani suami ulah ngerasa jadi babu. Har tapi kan eta faktana. Lamun si Aa rek init atau balik gawe, teteh anu nyiapkeun naonna. Terus naon bedana jeung ART coba? Dengekeun lalaki lamun nafsu bisa jajan di luar, lalaki lamun lapar bisa meuli ka warteg, terus lalaki lamun butuh beberes bisa mayar ART. Tapi si Aa lebih memilih menikah padahal tanggung jawab seorang suami itu lebih berat. Ayeuna si Aa init gawe isuk balik sore teu pernah ngeluh. Ayeuna si Aa gawe unggal poe dek panas, dek hujan, dek gering, tetep maksakeun init gawe demi keluarga. Teteh cuma membantu meringankan perjuangan si Aa. Maknya ayeuna si Aa balik gawe kudu nguruskeun pagawean imah. Tawa ayeuna arek init gawe kudu nguruskeun sorangan. Terus naon atuh fungsi istri? Hidup rumah tangga mah harus saling melengkapi. Lain tentang si pembantu atau si pencari uang, tapi tentang suami dan istri. Oh, nya atuh teh. Nuhun tos ngajawab. Ai paham ai nama.